Ya Rasulullah, siapa manusia terbaik ya Rasulullah? Mentola umruhu hasunahunhu. Pondok umur nama, panjang umur nama bisa jadi, tapi halus amanah, raudhah tak pernah kosong dari orang berkunjung ke tempat itu. Hayang meureun sirna manah ge jiga kitu mata bawa sing sehat. Kemana we ceramah masa dibayar? Ya sudah wabuk manasan, aduh aing mah deui hang langsabnya. Fa aina tadhabun rek amarana mun teu make duit 1 juta. Doa, usaha, ikhtiar, tawakal 1 juta, sabar, jujur, takwa. Maka ayat itu tadi walau anak ahlul qura amanu wa taqau naon jadi Allah la patahna dibuka tah langit ke hujan darinya. Tapi kan tengah ganggu pas ngaji mah. Barokati minas sama'i wal ard. Abdi tafsirna nya napa lugus-lus ya. Bukan lautan hanya kolam susu ngagambarkeun Indonesia nu sakitu legana pas merdeka khusus jeung lagu eta. Mending indah, deet, ngepret, kalinyuk, bukan lautan hanya kolam susu. Darah itu kail dan jala cukup menghidupimu. Oh program 3 Bang Ijo Pio bagalana ku jajan jeung ku kecrik reng saya. Cenaya Indomaret, cenaya Alfa, cenaya Borma. Kail dan jala cukup menghidupimu. Berarti konaka. Tiada badai, tiada topan kau temui. Tsunami, longsor, gempa, banjir. Berarti berkah. Ikan dan udang edan, ikan dan udang menghampiri dirimu kartok pantok. Bari ngagoreng abi mah. Orang bilang tanah kita tanah surga. Kenapa sekolah? Tanah surga urang teh. Tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Baheula ayeuna mah jadi kerusuhan bersihkel tongkat kayu batu tanaman ada. Orang bilang tanah kita tanah surga sedih. Oh Bu, di rest area kiruki 2.000. Missing 3.000. Mandi 5.000. Urang mau rugi missing ditagih 5.000. Nah, sia missing makan 3.000. Misi mah sedikit ya. Oh, bisa ngomong enggak bisa. Harus manajemen deh. Duitnya 10.000 pulangan, isi gede 5.000. Jadi banyak itu bener. Makan impulkeun muter. Sampai ali rugi. Cenah Indonesia teh kitu ceplus-plus mah tapi kulihat ibu sedang apa? Sedang bersusah hati. Bang Nemo ngeranyuk pinjol. Ngobrol dengan Bu Sri utang seberat. Tanggung jawab pemimpin. Karena yuwalla alaikum. Bagaimana keadaanmu akan oleh seperti itulah kamu dipimpin seterusnya. Maka ya adab. Aman wa taqau. Eta teh ajaran Nabi. La badana lim barokati minas sama. Di urang mah tapi ngelok dari belakangnya juga terjadi di Mekah mah karpet sintetis tapi untuk itu berkah mah semoga yang berkah izin Bang Ijo Pak Camat Pak Jena izin nah dengan Raji Kafiraun apa kopul dunia wali ngaku Tuhan tapi apa tuh mau warang minum saya laut wiyu Tong Firaun adalah Bapak Korun ayo Bapak Korun dibaca itu sejarah Korun Bang Ijo kunci gudang harta nawai di rodaan matakun gula gali termasuk di Purwakarta mangi harta jarotan harta saka harta Korun si Korun eta harta kunci gudang harta nawai di rodaan aing ngalorang Purwakarta roda wae di kuncian hayang trek hayangna eueuh tinggal tulisanna jeung dikotokna nah sete miskin teh asup neraka di naon bieu. Nah jadi ajar ka Korun ka Firaun ka Sa'labah ka Syadad Hamam Tutankhamun Abu Jahal Abu Lahab wala in kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Nu dirasakeun urang ti naon hasil wadur urang. Merdeka teh asa menang urang padahal berkat rahmat Allah. Rumusna saya di idza jaa nasrullahi wal fath. Kita pamer saha merdeka
didatangkeun ku Allah. Da mun eueuh izin Allah mau merdeka Palestina saangkatan teu merdeka. Timuru urang Agustusan deh. Wal fat idza ja'a nasrullahi wal fath. Isa itu. Ya Allah. Nasrullah wal fath. Hasbunallah wa ni'mal wakil, imam maula wa ni'mal nasir. Ya Allah ya teh. Allah tong di aku. Kuduna kumaha tepuk tangan buat si mana? Walau aitan nas, kalau tinuhun disumping di rojong, tinggal dia warga Agustusana bersyukurna bener, ingat kalau ya dohuluna diamparkeun di teras kelurahan, fidinillah. Ingat ke Allah, makanya tidak akan lelah kalau lillah, tidak akan mengeluh kalau mengeluh menjadi mengeluh, akan bertahan kalau bertuhan, akan sembuh kalau sembah. Apa tugas kita setelah merdeka? Dan hulu nafi dinilai apa aja babarengan berbondong-bondong pasabi tong kotor hati sing nyaah kanu lewat sing dede kanu geuleuh sing asing kanu dengki loba mere kanu koret tong riweuh kanu eueuh tong ria kanu aya mun teu diterangkeun pa jauh umum teu wau pa angga umum teu terang moal boga mun teu wanoh moal dede mun teu deukeut moal cinta mun teu loma muludan tiap tahun tapi teu wau jeung akhlak rasulna wudu ti baheula tapi teu apal tata carana kadang teu kumaha sajaru ge wailul lil aqabinan nar ta eta jadi lasutna salat kurang teh bener salatna bener kabeh urusanna kunaon loba kerusuhan salatna ngarusuh cobi perhatikeun mun tarawih imam nu kapake nu pendek nu panjang nu kapake di dieu mah jigana nu bacaana kieu Bismillahirrahmanirrahim. Wah, kata konangan terabang atuh. Ieu mah mazhab Valentino Rossi. Nepi kawal asri asupana watini dikolaborasi bakat bugancang. Wala sina ila billahi wa min solihati falahu ajrun wa rumah. Coba mun nate andep-andep nu dibenerkeun di aing tageu. Nepi ka atahiyatna parah atahiyatulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah syukur lillahi wassallallahu alaihi wasallam kodok ada di kamar kodok kudu nabi kasar dan sanes malu halus bakal ada sekelompok umat kuklak yang lebih busuk daripada koruptor dan pencuri. Siapa mereka Rasulullah? Yang mencuri salatnya sendiri. Abi kabetrik ulah poho ngabahas wudu. Kebijakan dia jadi kebajikan tidak kebajakan. Nu wudu mah mau korupsi dicunihinan ge ngadat sok dalam geus wudu mah sia aing wudu di sorting di tahun 7 saur seger 3 tahun BCA nyarentang atuh 2 seungit blogi Ustaz apa kabar saya itu geus wudu lain kita tadinya tapi lebarkan anjing asram di taman wudu deui telepon ngurang deui atuh dicamak urang mah teu ngaset ngan payung. Pasabi bersihkeun. Allah maj'alni minat tawabin wa ta'alni minat tutahhirin. Bineka tunggal ika. Rasulullah reka masjid di Ciduhan, teu mah Ciduhan, lain teu boga cidu, bab adabi. Rasulullah reka masjid di isukanana di Ciduhan deui ku si Yahudi nepi ka ieu sadeureun da benci nanti baheula. Kan Nabi urang ge benci ka muka umat di Ciduhan jeung status teh. Aku diludahi Rasulullah guys pakai garis Dista Maja Utama boy katilu di Ciduhan deui Bang Ijo tapi teu memeja ka Jibril teu memeja ka Israil mun ku aing dibrigeskeun da jadi tesekkeun selama yang di luar dibrigeskeun ku aing tapi nu klasik anti kuning Allahumma sholli ala Muhammad di Ciduhan negeri ting beak meureun ciduk dilongok begitu Allahumma sholli ala lulus karek ningali riwayat eta we lulus bener ieu teh muludan memeringati kelahiran Nabi tapi akhlakna teu kagawe ku eta ge bubuk abdi taksingnya akan ngewa coba mun harita abdi nabina dilongok ku abdi ge nah ngomongna ka bayang naon goblok beat ciduna karena aing mau kana goblok mari mana 3 poenya itu ting Bineka Tunggal Ika siapnya kanu ngewa siap dede kanu geuleuh siap asih kanu dengki dari kanu eueuh teriak kanu aya siap titipan kabeh ge ibunya kan salaki aslina poni diungkeun
Nah meninggalin salah kita tengah penting ekspresi itu sok ngabiri gini. Ngeter sispek Ustaz bahwa maka saya terapel mah sispek bener nanti ayo mah tiga roti kadet. Menung tepunggu juga copren aja encan kerekna ya voice note kan dikirim kana we Ustaz. Ini encan hitutna Ustaz dia dikirim dari voice note hitut salaki abdi kana we Ustaz dipejet teh. Sebling. Seguk. Karena dia surat itu salaki abdi. Bener abdi curhat. Ustaz gue nolak lagi itu kan sok tarik nggak udah deketan Umi tapi saya begitu aja ditanyakan di belah mana Ustaz taruh kasih bijak lato-lato dah itu asal ya aww kan nggak berwet berarti deketkan ampli ini Pak arahnya bapak-bapak punyanya KWW Pak negara W disebutnya Ibu Pertiwi. Perjuangan perempuan itu luar biasa. Tepuk tangan buat perempuan. Kita nganjerikan hati AWW berarti nganjerikan hati indungna. Well Bu, dari indungna ge awe. Pemajikan orang teh Ustaz. Bapak, Camat, Padena pemajikan orang teh komandan. Ke gadis nate kieu lagi ngeunah. Di sadana teh sepi. Sahabat pren dari budak nanti orang jadi kolak. Nah ibu jadi kolak mah pasti dah. Itu nanti ngeunahkeun pemajikan orang teh ke gadis manggelut. Sabar anakna rendah jadi melambung. Sinyanya ittaqu fin nisa sinyana we. Keun udah teuing ada karakterna. Ibu dandan geulis teh ka masjid ka pengajian alus tapi lebih alus ke salaki. Ke salaki mah ni daster nu bau kompor. Terus awak-awakan bau dudukan plastik. Cium tarang bau salon pas. Cium beheung bau geliga. Cium suku moe terromeheun. Perpecahan antar suku. Tanya laki baru mau balik mun geus gawe teh ngalopi heula. Danuan pamajikan ngalopi heula. Sarena wae make rose brand. Make wortel itu pemajikan utang pasar induk. Ayo ngaji pangijung Ustaz Epi jeung Mang Ijo beli Galawi. Itu dandanna teh biasa Pak. Tingali aya make bulu batas sari ini. Tiba heula di sawah nyaman ulah aruh. Rek kitu wae. Disorientasi dandanna keur salaki. Kayak sukan kemis pakai pramuka mimitian. Pakai kita teh lebar. Waktu udah Pak Wawa teh semangat balik ka imah bawa barang kene di mah blak pramuka. Terus tawaran ku ibu teh bade moal. Biasana mun capek eta teh ponok moal. Buka di kancingna dua. Bade moal. Mun kabeh mah insyaallah juga bayawak moal. Jelaskeun babi. Ibu nyaha salaki. Salaki maot ngilu teh. Berarti salaki teh usaha. Oh, iya loh. Ibu sok diberi nafkah ku salaki. Pisaha eta teh. Ya Allah, mata mun salaki rudek mere nafkahna langsung copot dina dompetna. Mun salaki molotot jawab, bade nyeunap titipan Allah. Well. Tapi ibu tahu tidak buta lagi orang dicopot batu gen nu Allah cantik bikin. Well Pak. Iya. Istri. Cik abi bade naros ieu mah. Ibu nyaho salaki? Salaki maot kieu teh. Rek kawin deui moal. Berarti sepura deui. Salakina hirupeun. Nah, mulai lagi Pak urang ge rencanakeun. Da situ ge eueuh. Mantap Bang Ijo ka istri tong bageureun di alfatan, di rukoan, di komprekan. Bang Ijo mah kawin deui ge dalam taruna. Rugi bener. Oh, lain karena Allah capek. Kudu karena Allah ibu melayani suami karena Allah mempertahankan kemerdekaan ini kudu karena Allah. Maka cek Rasulullah mempertahankan kemerdekaan 80 tahun komo umurna. Absus salam.